Sajarah Desa Kasturi Cikijing Majalengka. Kasturi teh naon ah? Ai kasturi teh kas teh wadah. Ai turi teh kembang. Kasturi teh wadah kembang. Jadi kasturi teh kas teh wadah naon we ge aya ek nu alus ek nu goreng aya di dinya dina kas. Di wadahan. Kasturi seungit. Turi teh seungit kembang naon we ge aya kembang kasturi. Eta tadi nama kasturi teh tidinya nya. Dinya Karuhun di Kasturi Cikijing teh saha sih? Sintung Sari, Yang Sintung Sari, Syekh Salehudin, Syekh Salehudin, Syekh Akmaluddin, Syekh Asrifuddin, Syekh Jalaluddin. Sintung Sari. Sinta etana buyutna yang Dugal Sutawijaya. Teras yeuna Tua Gehger. Saha eta teh? Lan karuhun dirinya Tua Gehger sareng Mas Ratu Gehger sore eta mah nyirundai kasih. Wayana di pasarean tah mah. Hari rambut kasih teh sambut pautna. Gaya eta mah benten deui. Gehger sore. Gehger sore. Besok gegeran. Ya, pan kasturi, Pak. Kasturi mah gegeran. Sok aya gebrak baralak. Aya nu meuli emas hiji hayang. Eta si kasturi neng. Baju. Pangke kantina. Iya gebrak baralakeun. Nya gebrak baralak. Oh, jadi kamu nomor 5 mas. Meuli kabeh baju meuli kieu baju kabeh. Kamu beli baju anyar. Tos neng. Motor, mobil. Sarua panas-panas. Alhamdulillah Pak Asep tah yo istrina yo. Teh nunung da ti Kasturi putra sahari Asep teh teh nunung. Putra bapakku. Baku Kasturi. Muhammad Haryono. Ti Kasturi Cikijing Majalengka. Tah yo istrina yo anu geulis bae nerkom bukan malah. Istri apa Asep Kurnia alhamdulillah tos ngobrolkeun sajarah Kasturi teh nembe. Tiup lilinnya sekarang juga. Kalau saya sagala-gala solehahnya. Ulang tahun Gaby Clay Reina Dewi di Kasturi Cikijing Majalengka tahun 2020 hiji. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.